ulama nyebatkeun ketika sikap pribadi urang dina masalah kecintaan man nah jadi urang oke lah seorang Rasul kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban kun aliman ya nu kahijina kun aliman kun kalimat perintah kitab ka urang aliman jadi jelema nu berilmu lamun urang teu bisa jadi jelema nu ngarti paham dina bab ilmu baik yang sifat fardu ain atanapi fardu kifayah teu bisa gitu jadi muta'alim sa muta'alim jelema anu senantiasa daek ngaji teu bisa keneh urang jadi muta'alim jadi santri karena memang usia geus kolot lah mustami atuh nu kasih sa mustami teh urang itu geus kolot lah urang anu jadi pendengar setia lah karena setiap pengawasan panorama pangpangna umumna jadi mustami teh pendengar teu bisa keneh jadi mustami karena memang urang teh da sibuk atuh loba dinas lah loba pagawean teu bisa ditinggalkeun lah riweuh lah waktuna hese can bisa ngabagi waktu jadi cenah anu kaopat urang teh kudu bisa jadi kategori kaopat sa kategori kaopat teh kategori kaopat muhibban jalma anu cinta kana ilmu cinta ka ulama cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah namun salah sahijina lah tina nu opat eta bisa ku urang komo bari kabeh insyaallah urang salah anu cilaka mah nyaeta anu bagian kalimat wala takun khomisan ulah jadi nomor kalimat patahlik maka binasa anjeun anu kalimatna naon teu jadi nomor hiji teu jadi nomor dua teu jadi nomor tilu teu jadi nomor opat artina teu jadi hiji-hiji acan tina anu opat tadi disebutkeun hiji-hiji alim muta'alim mustami jeung muhibbin nah urang mah eueuh hiji ge dina awak urang maka cilaka cenah ya insyaallah urang mah meureun kitu nya saeutik lobana ge pangpangna dina hate urang kadarna mah pan urang anu bisa anu apal kana kadar ukuran cinta urang ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aya nu gede aya nu sedeng aya nu leutik ari cinta bahasa cinta saur ulama aya dua cinta aya mahabbah ikhtiari aya mahabbah jabali mahabbah urang ka Kangjeng Rasul teh masuk kana kategori mahabbah ikhtiari atanapi mahabbah jabali naon ikhtiari teh sesuatu anu urang kudu diusahakeun eta mahabbah ikhtiari disebut anu kudu diusahakeun aya mahabbah anu sifatna jabali kumaha jabali teh memang eta mah geus aya ngancik dina hate urang geus bawaan sejak lahir alami bahasana nah ieu kategorina kecintaan urang kana ibadah mah tangtu ieu masukna kategori ikhtiar kudu diikhtiarkeun da umumna heueuh rek kolot rek budak komo bari hujan geulah sanasi nu hayang kumpulan bari hariung bari ngaji teh istilahna teu pati lah kana ibadah pangpangna dina bab geus nyangkut kana bab naon bab sedekah itu urang teh sangat hayangna mah lain mere urang teh hayangna mah dibehare eta lamun geus nyangkut kana masalah bab eta nah jadi mahabbah urang cintana urang ka Kangjeng Rasul teh kudu diikhtiar dan ujung-ujung begitu lahir urang teh cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul pasti diusahakeun kumaha carana secara urang contoh urang geuring buriang atanapi asup angin lah istilahnya nah ketika urang ka dokter karena urang teh sangat resep atanapi mahabbah kana
kana cager. Ku aya mahabbah kana cager, apapun obatna, arek sepait apapun, ngelel sugan kos jatake, istilahna paitna atanapi paitna kos jada, maka ubar anu ku urang di dahar sanajan pait oge ku urang dipaksakeun da urang teh cinta kana cager. Maka diikhtiarkeun. Aya mahabbah teh cinta teh anu teu kudu diikhtiarkeun. Ieu geus aya. Geus aya dina awak urang masing naon cing kira-kira anu teu kudu diusahakeun imang geus langsung aya. Cinta kana naon? Kana dunya. Eta mah tim budak. Teu diajarkeun lamun ka budak kudu resep kana ieu nya kadaharan atanapi kana cocokan halus. Geus teu kudu diajarkeun harian. Karena memang Allah parantos ngadaung. Kumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala? Bidauhna zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir ila akhirih. Jadi manusia mah geus dipapaesan ku Gusti Allah. Geus digilingan, geus dihiasi awakna cinta kana sama, cinta ka awewe, resep ka awewe. Wal banin yang akan menjadi anak eta mah geus naon nya? Geus aya dasarna, geus aya tiriduna bahasna dina awak urang. Geus moal bisa dileungitkeun. Wal qanatir kana kendaraan. Itu kana emas perak. Itunya urang teh geus pasti eta barang resep karena memang geus aya tiriduna, itu bisa dileungitkeun. Tuh sampai karena kendaraan boko, sawah, ladang, kebon, imah. Eta mah geus resep eta mah geus resep bawaan. Geus teu kudu diajarkeun. Maka cinta eta mah disebutna cinta jabali. Geus aya dina hati. Sanajan geus boga oge ieu misalna mobil atanapi imah nu halus. Lamun boga duit teh mah loba hayang nyieun deui we. Lamun kana mobil hayang meuli deui mobil, lamun motor hayang boga deui motor. Padahal motor geus boga, mobil geus boga, imah geus boga. Karena memang cinta kana urusan dunia mah eta mah memang cintana geus aya tapel dina awak urang. Geus jadi paket lah dina awak urang. Tapi itu jadi perhiasan dina awak urang karena lamun jelema geus teresep kana itu, kana ieu homo lalaki geus teresep ka awewe. Berarti disebutna teu cager. Itu teu cager. Teresep kalawan jenis. Tapi kategorina rupa-rupa aya nu teresep teu nikah teh karena misalna teh mah lain karena teresep. Lain karena teresep. Aya nu tara, jelema teh tara barang dahar anu sakirana memang manehna mah rada ngurangan lah. Aya nu memang resep tapi tara ngadahar. Rupa-rupa eta mah kumaha kondisi. Kanjeng Rasul disebatkeun ummi teh naon? Urang mah sok ngartikeun teh ummi teh Kanjeng Rasul teh tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Soranjeunna mah dicurug lamun ngahartoskeun ummi ka Kanjeng Rasul, dihartoskeun tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, sarua jeung ngaidentikeun Kanjeng Rasul bodoh. Padahal mustahil di Rasul mah kasifatan ku sifat bodoh. Sebab Nabi atau Nabi Rasul wajib ku kasifatan sifat anu opat ya. Naon sidik, tabligh, amanah, fatonah. Naon fatonah teh? Cerdas, pandai. Kumaha tuh? Upami ngahartoskeun kana kalimat naon? Ummi. Disebutkeun ka Kanjeng Rasul teh ummi. Jadi ngabahasakeun anak ummi di dinya teh sanes teu bisa nulis, teu bisa mah berarti banyak teh bodoh teh berarti. Kumaha sanes teu bisa? Kumaha tara nulis, tara maca. Tara ngabiasakeun nulis jeung tara ngabiasakeun maca.
eta Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Qur'an turun teh jadi wahyu Kangjeng Rasul, kafir musyrik teh jerangna ka Kangjeng Rasul nyebutkeun ieu teh sihir, ieu teh buatan Kangjeng Rasul. Al-Qur'an terbantahkan karena yang memberikan gelar umi ka Kangjeng Rasul teh kaum musyrikin. Itu kafir Quraisy, kafir Mekah harita Kangjeng Rasul teh disebutna umi sebab tara nulis. Itu karena memang sanukri'u kafalatan sa illa masya Allah. Jadi Gusti Allah langsung kana manah Kangjeng Rasul langsung apa beda jeung urang kudu dibaca heula dibulak-balik urang teh geus dibulak-balik ge poho deui itu lamun kana hafalan. Dan memang geus kolot mah ngapalkeun teh hese geus kolot mah ngan kana paham teh tereh teu cara budak mah dibere pahamna hese tapi lamun kita ngapalkeun teh tereh aya paribasa ata'allum bisigor an-nafsi alal hajar. Belajar orang di waktu kecil seperti menulis di atas batu, hese ngagurat batu. Tapi lamun geus kagurat, geus kaukir, geus katulisan eta batu, hese leungit eta tulisan dina batu. Kumaha lamun urang belajar di waktu tua, geus dewasa, geus kolot, ata'allum bil kibar, belajar di waktu dewasa, di waktu urang geus kolot, kan naksi awal mai seperti urang nulis dina cai tah itu babari nuliskeun sehat misal nyeunha tapi sagedeung oge liput deui kitu cenah aya diajar geus kolot mah asa ngarti teh asa paham balik we ngeunalawang pantong naon nya dekat tadi teh poho deui itu geus kolot itu mentak bahasana lamun rek upul apa mah rek ngapal teh mah kudu ngerti buku budak itu karena keur budak mah teu mikiran beas teu mikiran usaha itu ieu asa wareg beuteung wareg jajan budak mah jong makana lamun arek ngapal teh mah kudu ngerti tileuleut. Nah eta bedana urang jeung budak. Cinta urang ka Kangjeng Rasul mah kudu diikhtiarkeun secara cintana urang kana cager pan kudu diikhtiarkeun kada rubar pait oge dipaksakeun bayar mahal oge ka dokter belaan dibayar ku urang teh utang anjuk belaan naon belaan jujualan misalna teh mah kusabab hayang cager resep urang teh kana cager berarti eta mah kudu diikhtiarkeun beda jeung cintana urang naon kan kalawan jenis namun kawe aya geus kolot ya geus kolot aing geus sanajan bari geus kolot ge umur urang lamun nu resep nu pantes anu geulis teh mah komo bari daekeun mungeun oge urang teh resep jujur loba dinya teu saraya ge lalaki mah kitu awe kitu kada dunia kada aci sanajan bari geus kolot hayang we boga duit teh eta mah geus menjadi naon geus jadi cek urang mah geus jadi paketan nu aya dina awak urang geus aya nempel dina awak urang teu bisa dileungit hanya bisa dikendalikeun itu saha nu ngendalikeunana akal anu aya dina pikiran dina awak urang. Nah itulah akal ge akal anu sehat karena aya akal dina awak jelema anu cager tapi akalna teu sehat itunya. Jadi akal jeung nafsu teh kitunya teu sarua. Akal dina awak urang jeung nafsu anu aya dina awak urang berbeda. Karena setiap jelema anu gelo nafsu nama masih keneh kuat. Entah loba anu kadang-kadang awewe anu gelo direudehan kudu gelo deui. Berarti naon? Sahwat nama masih keneh kuat. Eta mah teu bisa leungit. Sananya akal sehatna teu cager bermasalah. Jadi akal sehatna jeung nafsu nama dua hal anu berbeda. Cuman tempatna dina awak urang eta teu nyaho. Apakah dina inung suku atau napi dina sirah? Dina umunan urang teu apal. Urang posisina di mana? Itu dan dongeng budak angon ge kitu kan. Ditanya kumeong dibuka kumeong. Sia kabeneran ayeuna ngangon muning atuh 5 siki. Kalau dibuka kumeong. Ceuk kumeong aing kabeneran kapangijing sia budak angon.
cek mending cek meong teh naon keur make kabeneran heueuh aing tiba heula hayang mangihan sia cenah ayeuna kabeneran kapanggih ngan meme sia dikerak ka bieu jeung babawaanana jeung angonanana naon angonana mending teh nya kebo teh aing hayang nanya heula ari jalma teh cenah bejana bogeun naon bogeun mustika cek urang bogeun mustika anu eta mustika teh ngaranna akal cek meong cek budak angon tuh boga memang jelema bogeun mustika eta itu ngan maneh teh nyaho heueuh cenah entak ayeuna memesia dipaehan aing hayang nyaho heula itu akal jelema mustika jelema teh naon sih terus kumaha gerak engkokeun aing akal manusia teh kos model kumaha cek meong gampang ari hayang nyaho mah ngan kabeneran we ayeuna mah da teh horek panggih jeung sia sakadang meong akal uing teh ditinggalkeun we di imah teh dibawa diteungeun di dagangan berarti kudu balik heula ieu anu bener sia bisi ngawadut bener rek balik heula akal aing rek diteang heula di imah bisa ditinggalkeun cek saha cek budak angon ka meong cenah sing ngawadut bisi teu percaya tah jaminan no muning anu aya 5 sikit teh atuh ari kitu mah percaya ngan cek budak angon kieu sia memeh ditinggalkeun ku aing ke kumaha sebet aing eueuh muning aing beak geus sia aing mah hanas mawa akal muning aing beak kumaha tuh sia ditalian heula ku aing kajeun cek meong kajeun ditalian diporongkeun ku budak angon teh supuna beuheun akhirna kumaha dibedol teh si tali tambang teh kana tangka dikaitkeun disangsangkeun dibedol teh ku tukang angon teh gejretkeun tarik deui gejretkeun deui tarik deui lepaskeun deui pan ripuk teh guguikan si meong teh atuh sia mah ieu mah ngaripukeun aing esok teh geus pan sia teh rek sopat akal ieu deungkeun meong aing teh sakieu teh akal tinaru kok ngolongan dibawa sia geus ripuk da ka mau loading seserian muding seserian nepikeun ka labu ompong tidak agor ta buntuna nepikeun ka ompong cenah teh muding dongengna teu teh aya na cenah buntuan ya tadi gara-garana teh jeung serikeun meong anu digawean dideureun ku budak angon anu tinggalkeun akal sia meong sakit teh tinggalkeun akal aing sia geus ripuk lamun akal aing dibawa itu nya eta akal dongeng akal iya ya jadi ieu kesempurnaan manusia anu dipaparinan akal ku Allah Subhanahu wa taala maka sanajan umurna geus aki-aki geus nini-nini lamun akalna teu sampurna henteu aya kewajiban syarat keur ngalaksanakeun ibadah jadi jelema anu sampurna anu mendapat perintah ti Gusti Allah nyata anu akal sehat akilin baligin gitu anu berakal jadinya mudah-mudahan akal sehat urang senantiasa terus terpatri dina awak urang anu mana eta akal fungsina keur ngabedakeun keur misahkeun bainal haq wal batil keur misahkeun mana hak anu batil eta dongeng-dongeng akal jadi urang alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wengi ieu nyaeta wengi di mana urang tos masuk kana bulan Rabiul Awal bulan di mana dilahirkan anak junjunan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi